Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Wa qala aidan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rajab syahrut taubah, Sya'ban syahrul mahabbah, wa Ramadhan syahrul qurbah. Wa Rajab syahrul haramah, Sya'ban syahrul khidmah, wa Ramadhan syahrul ni'mah. Rajab syahrul ibadah, Sya'ban syahrul jihadah, Ramadhan syahrul ziyadah. Tagung tipayun hairang sami-sami nyanggakeun puji sareng syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam da urang curahkeun ka junjungan Allah wasara habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekakatun kepada sahabat, para tabi'in, atba tabi'at, ulama suhada sholihin, katut ka urang sadayana mugi urang sadayana singkeng syafaat dumati Kangjeng Rasul. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana, alhamdulillah dina ieu waktos urang sadayana nyata dikersahkeun ku Allah dugi kana ieu saah, dugi kana ieu tempat, kalian mudah-mudahan urang sadayana singkeng ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada jamaah sadayana urang tos rengse tidak ngaos manakib, ngaos ratib. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala kalayan, mudah-mudahan urang sadayana sing dikuatkeun nyekal kana iman Islam dugikeun ka pupusna. Lawan margina margi seueur jalmi nu maotna teu mawa iman Islam, teu mawa iman Islam, sehingga agama dihina, ayat suci dihina, teu ngarasakeun bahwa eta agamana, teu ngarasakeun bahwa eta teh lain kitab sucina. Urang boga keimanan ka Allah kudu ngajaga kana firman-firman Allah. Ieu teh kewajiban urang. Mantakan minimal urang ngadoa ka Allah supaya urang teh tong jadi bagian anu ngantep kana agama Allah, tong jadi bagian anu ngantep. Sedangkan loba anu ngantep kana agama teh sabodo teuing, sabodoan lain Allah teu mampu kade. Beusi aya bahasa kieu Allah ge mampuheun atuh mapan Allah mah kawasa teu kudu ku urang, sing hati-hati lamun ngadenge jelema kitu, sing hati-hati. Kewajiban orang mah berjuang dina agama, titik. Atuh ari kitu mah nek naon fungsina jelema atuh. Kayak nek caricing wae mah agama dihina caricingnya, tau sucina dihina caricing, ngadoa henteu naon teu ngangon we paros mah. Ampengnya daan seubeut usaha meureunan untung, tapi agamana dihina mah, ayat suci na dihina, dilecehkeun caricing, wah gagal. Ieu kudu dipertanyakeun ya keimananna ieu. Gitu, kudu dipertanyakeun kade. Jadi sing hati-hati kade. Bahkan urang doakeun sakali deui nu berjuang tadi khususna di seluruh penjuru dunia nu memang dirinya ngarasakeun urang sorangan ge teu geunah hate teh dikitukeun ku orang-orang kafirin. Jadi anu paling bahaya mah, anu paling bahaya Islam bakal diserang. Serangan lain kira
diome Islam teh. Diome orang sing kuat kade. Sing kuat. Cekal manakib cekeratif. Dong diantep. Kata kekuatan orang. Deka sadi orang silat teu boga. Nya Cibarusa sih boga silat Cibarusa meureun. 50 ribu orang misah gitu. Jadi bisa. Gangguan orang Cibarusa gitu ya. Silat teu boga, naon teu boga. Dek naon nu kurang disiapkeun dengan agama. Paeh teu siap urang mah. Demo ge teu siap urang mah. Dek naon kurang dicekel. Cekelan kurang manakib, cekelan kurang ratib, jin kinjijer supaya tong salayang, soloyong, angin ka dia mangkat ka dia, angin ka itu mangkat ka itu. Gitu tah tujuan ratib manakib tah. Inti nama supaya kuat angger takorubna ka Allah. Sabab ahli-ahli takorub lain kira kade tantanganana. Semakin orang kuat keyakinan ka Allah, semakin kuat deh hantemanana. Semakin kuat tong dianggap remeh. Tong dianggap remeh ya Gusti, eta gara-gara ya Gusti. Cobain orang hantem-hanteman terus. Islam dioyak-oyak terus, dioyak-oyak segelintir orang lah nu berjuang geuningan. Nah. Kabuktian geuning Islam terjadi di akhir zaman ternyata bergolong-golong anu ngantep antara satu sama lainnya. Kusabab ngerasa bener kabeh. Padahal saakidah pangerana Allah, nabina Kanjeng Rasul. Saakidah. Tapi ngantep. Mesti naruh kade lah. Ieu nu paling bahaya mah paling bahaya bising mautna teu moal iman Islam. Kusab urang ngantep ke Allah. Jadi ngantep ke Allah. Orang teh ngantep. Bila mun aya bahasa geuting lah. Ya Allah Maha atuh banyak kudu ku makhluk urang makhluk bisa nanaon geus ku Allah da Allah mampuheunkeun anu belum Al-Qur'an nu ngahinakeun Al-Qur'an bakal dijaga Allah bakal disiksa ku Allah mohon. Ngan urang makhluk andil bagian supaya menang ridho Allah kewajiban urang tah. Di kewajiban urang tah. Termasuk kemaksiatan sarua kan ambil tong nepi ka kieu ke urang lembur urang aya tetangga maksiat perjudian jeung kemaksiatan jeung sajabina urang ngantep we wiridan we terus santem wiridan salat wiridan geuting masing-masing we engke di akhiratna bakal diseret nu kitu kusabab naon kusabab anu maksiatna engke digusur ku Allah kana neraka eta ngasoalkeun heula. Gusti abdi mana ampi? Da abdi mah ahli maksiat Gusti. Abdi mah sok daek main judi, abdi mah daek mabok Gusti pantes abdi asup kana neraka ngan abdi teu ridho. Kusabab keur nalika eta abdi teh didinya maksiatna pipireun jelema anu paham. Pipireun kiai, pipireun ustad, ngan ustad teh cicing wae Gusti, henteu nyaram ka abdi. Kemarentahkeun Gusti teu nyaram teu nyegah. Begitu teu nyegah, dirinya cek Gusti Allah hadirkeun ka dieu ustadna. Hadirkeun ka dieu kiaina. Begitu dihadirkeun nah anjeun kitu ngantep kitu aya kamaksiatan. Nah anjeun ngantep kitu aya kemunkaran. Nah anjeun ngantep kitu karena aya penghinaan kana agama. Begitu ngaku eta kiai eta ustad ngaku teu abdi mah ibadah ka Gusti tetep disalahkeun ku Allah. Salahkeun. Sing hati-hati urang teh. Sing hati-hati kade sing pinter kade. Sing pinter. Jadi urang penting dah dina masalah eta urang tetep kudu berjuang dina agama Allah. Carana rupa-rupa cara. Rupa-rupa cara kurang tempuh kurang doakeun kurang untuk berangkat doakeun kurang bacakeun ratib bacakeun manakib gitu. Nah iyalah para jamaah sadayana pentingna urang dina sakumaha aurat urang boga zikir pek zikiran kitu tah
urang boga asror hijib asror hek boga hijib amalkeun urang amalkeun ku urang terus supaya naon supaya urang menang kasalamatan kitu tah stiman. Nah dugi ka kieu para jamaah sadayana malam tanhau salatahu anil fahsya'i wal munkar saya jelema anu salatna teu nyegah salat mah salat rajin salat kalian kira salat tapi jeung kahideung-hideung tarangna dari digudor-gudor teh meureun kusur-kusur pun hantem dawuh keramikan masjidna lebih kahideung tarangna dia tong katipu umat parang mah hidung kiai mah ulama kah dia cing hati-hati buat ting kidagor ke nya da gampang urang ge bisa itu mangin hidung mah kusur-kusur ke kurang gak poe gitu. Malam tanau salatu anil bahasa wal munkar mun jelema saha jelema anu salatna teu nyegah anil bahasa tina kagorengan nada gorengan salat laju jaepungan lalajo main mabok gitu tah sila salat tenyegah kana kagorengan termasuk wal munkar termasuk kana kamunkaran tenyegah. Jadi anteng we, bodoh teuing sabodo amat urusan batur meureunan dek nanggap non bodoh gitu. Batur sugan dek nanggap ieu bodoh. Sabodoan dina agama Allah. Begitu jelema anu rajin salatna tapi teu nyegah kana kagorengan jeung kamurkaran la tajdahu salatu indallah illa maktan wa bu'dan. Eta salatna teh para jamaah sadayana salatna teh dirinya ngajauh ti Allah soroje ngajauhkeun ti Allah illa maktan wa bu'dan gitu sarua jeung menang bebendu Allah jauh tina rahmat Allah jauh dibendu ku Allah. Masya Allah dibendu nu salat tungkul dibendu ku sabab naon ku sabab salatna teu nyegah kana kagorengan teu nyegah kana kamunkaran mangani ieu teh karakter ieu lah aya jamaah kira urang lamun tinggali baheula ya ka kiai ieu mah entong ka pangeran di mah entong ka pangeran wujina ka kiai aya lembur kaum ya lemburna kaum kadengen eta teh kaum ngaran kaum berarti loba santri tukang tanjidor tukang hiburan jeung urang mah tukang hiburan ieu mah tukang hiburanna entong kiaina baheula tukang hiburan nepikeun ka eureun heula eta nganambeuh tanjina di eureun heula ku sabab ngahargaan kalbur kaumna. Ayeuna jaepongan geus dihareupeun masjid. Gelon ayeuna berarti pada jalan terena. Cenah gampang hareup masjid ge tutup pada masjidna. Eta mah teu bakal ku masjid. Ku masjid di setengah hargaan. Kumaha ka pangeranna? Anu tekan tinggalian. Komo kiai mah tuh disepak kiai mah delayak kiai mah lebih kaki itu aja mesti dah kalau kaki itu jelema ayeuna tah ayeuna baheula mah tukang tanjina tukang bajidor nah hargaan keneh ku kasau ningali lembur eta kaum ayeuna mah kaki teu ngahargaan nu komo atuh ka Al-Qur'an mah ka Al-Qur'an geus dibaca ka Al-Qur'an mah ese istenghargaan ningali ayat Quran sabodo amat ningali murad teu dipulung kade lamun aya ayat Quran pulung kurang dek tulisan kade lamun aya surat ondang aya bismillahan cokot kurang jewetkeun cokot kurang bismillahna
doraka teh jelema nu ngondang nu karyana doraka maka bismillahirrahmanirrahim maka ayat Quran dina undangan katincak ku batur sanu dosa eta sing hati-hati orang kada lamun dek sholat undang maka bismillahirrahmanirrahim dengan rahmat dan ridha Allah gitu ujungnya jaipongan gelo jelema teh nya gelo teh coba sok sing mah disebut gelo na kade ulang tahun ah cenah kajen cenah kieu dulu urang urang tapi bingkang ge beda lagi gitu ya kira iya betul lain wae ieu mah jeung pribadi sorangan sugan ya sorangan geus abdi kitu mah gitu da elmah ai urang nyampaikeunna kumaha katulusan urang wae gitu lamun urang can ngalaksanakeun ingkarkeun dina hate seperti kieu hayu maneh puasa kukeun bulan Rajab urang teh ngucap kitu tapi can ngamalkeun ingkarkeun dina hate ulah kieu ulah nyuweukeun aing mulia ieu padahal urang teu puasa hayu kita kabatur puasa urang teu puasa ngomongna teu diingkarkeun hatena sok sing hati-hati ya engke bakal diguntingan eta lamun urang ngariwayatkeun kana Isra wal Mi'raj dina kitab aya jelema nu guntingan di letakna antep diguntingan eta Kanjeng Rasulullah satu cek Kanjeng Rasul aya malaikat Jibril eta teh saha teh nu kumaha nu kitu teh ya Rasulullah he Kanjeng Rasul eta teh umat anjeun anu ngomong tapi teu dilaksanakeun eta mah jeung kiai loba cek kiai aya ancaman lain kira orang Jawa loba ancaman sih daging eta urang tinggal kitu nya si daging nah kitu tah kade urang sing hati-hati mun aya ayat Quran kurang simpen kaluhur malah aya jelema diangkat wali ku sabab ngamulyakeun kana ayat Allah jadi ayat Allah ayat bismillah ayat Allah bismillah teh hayo we murad begitu murad dipulung tuntunna teh di luhur ngamulyakeun ka ayat Allah kan ayat Allah ya diangkat jadi wali babari sama jadi wali teh ieu komo lamun jadi wali nikah mah tinggal boga anak budak kawe unggul gitu wali hakim kau berenang wali hakim aja kata kita tak sing hati-hati orang di imah lamun ayat Al-Quran karet tong kapilihan ku buku teunna di luhur kitu tah kade sing hati-hati buah urang teh hina teh ku sabab kitu kahinaan urang teh buah urang teh seuseut usaha teh ku sabab teu ngahargaan kana Al-Quran teu ngahargaan aing teh hirup teh ngan sesuatu aya teh ngan hese we usaha hese maju non hese maju buah aya Al-Quran anu ku urang kateudeunnan kunaon di luhurna tah katimpah nauzubillah min dzalika besing gitu pasti komo jelema wani meuleum masyaallah mun deugeut mah meureun ku paros sampai dipencit tiga nanti tinggal pencitna ting paros tiga gitu maksudna oke kita juga teh ya lagi sih dari hati mah kade keturunan teh mah kade ulah penting lah bang Al-Quran ieu bahaya tuh jelema nu kitu bahaya stay dari mereka gitu ya sing hati-hati kan. Nah, orang nyaritakeun balikeun deui nyata kusab ieu memenakin orang pembahasan fikih mah khusus mudah-mudahan bikin orang rengse dina insyaallah Senin payun berarti pembahasan khusus dina siam dina puasa orang teruskeun sebab nyata orang masih kene dina sasi Rajab alhamdulillah urang dina Rajab alhamdulillah rame nya nu puasa alhamdulillah tanggal 1 mah rame kitu tah bari jeung panas beuteung gitu mesti lagung da eta teh aya kitu tah puasanya masyaallah puasa tanggal 1 mah karasa panas eta nepi ka kitu kabeh kitu eta teh kan ku sabab tara puasa kalina
kekarek puasa ge gitu terang puasa panas begitu panas aduh jam 5 jam 4 pemujian ada jam 4 dek muka atuh kuatinya Masya Allah ngan sok ieu we Gusti beureun loba dosa abdi teh Gusti ieu teh beureun waktu puasa teh beureun jelmi teh hayang menang karidon ti Gusti da rojab teh eta istojaba geuninganan Gusti bakal meunang ridwanullah karidon Gusti beureun abdi teh beureun teh puasa Gusti meurihan beuteung abdi nepi ka peurih kieu Gusti abdi teh ti bangsa ala kadar neangan karidon Gusti nah yes. Nah, alhamdulillah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 mulai abdi ge satu sanggup mulai kitu tah. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 alhamdulillah ai ini mah teu kaena ge aya kene anu puasa. Aya Bang para sungkul jiga untuk puasa mah. Beungeutna beungeut puasa. Sugan aya saeutik cahaya puasa tapi lain para sungkul sarua aya kene. Kan tuani kata jajan mah. Ayo Bang Kosin tuh diceritakeun serius we mah geus kalindir wae. Sudah bikin kadek dibawa ka Jatiluhur ge era cenah gitu nya. Mesti daeng teh loba. Ngan jelas alhamdulillah rame puasa Rajab ayeuna nya. Alhamdulillah kitu era teh Gusti daeng sakitu oge uyuhan sakitu ge baheula ku kolot teu ditah puasa Rajab atuh uyuhan. Teu uyuhan atuh ditahangan kebo atuh. Nya baras ngangon kebo teh baras. Baheula ngangon kebo teh. Ngangon kebo teh. Itu ngangon naon atuh? Bener polos emang senang baheula senang. Mena beunghar saudara. Keur ngorana beunghar. Sesa ayeuna mah sesa aya sesa beunghar teh kieu. Sesa beunghar. Sesa beunghar lain wangi bener. Beunghar lain wangi ya. Gitu bener. Jadi kieu sesa beunghar jadi kitu kan. Yang mendingan kene tadi miskin beunghar kena gitu. Jadi udah bener gitu. Aya sesa beunghar sok rada kitu. Ai paling sagrama kitu udah kurang gitu. Gitu. Tapi alhamdulillah sakitu kita ngaji eta hungkul tah kudu bersyukur teh paros anak masantren kudu syukur paros teh teh urang daek ngaji eta tah kelebihan paros teh aya di anak pada ke masantren coba anak urang daek ke masantren berapa orang anak masantren anak mah bapa maya nya tah dia anak masantren hese aya boga anak aya kurang sidrek kurang masantren hese ternyata eta istimewa na. Berarti parosna boga tabungan khusus akhirat. Kolotna ningakeun salat. Ngaji teu bangsa ngajina, salat sasolatna. Deuh, ibadahna ge kitu. Kamang kilometer mah kitu. Dek di aku jadi terjadi. Terjadi. Bener lain mobil, ayeuna paros gawe capek gitu. Salat di bangsa salat teh salat paros atuh kitu ge aya keur manggi samping daek teh teh manggi samping mah lembang tapi lain kira anakna dikobo ngadoakeun masyaallah capek domba digubugan ku manehanana supaya tereureun jangan manuk piit panding tatasan ge beak ku baragolong pan supaya salamet parena gitu tapi jeung naon anakna ngadoakeun tadi kobo baca anakna maca qul huwallahu ahad asup ka paros anakna tahajud di pasantren asup ka paros eta teh mantap kuat mah eta teh dibandingkeun naon dibandingkeun urang ibadah terus anak maksiat urang celaka boga gabah kade weh meng sing hati-hati kade urang ieu ibadah we aing dikir aku make samping dadamping udang-udang anakna maksiat wae cicing dah ngocor dah kolot ieu mah pan beda ieu mah tukang doraka heuh gitu salat zuhur pantara subuh mah geus eta mah geus 100% mah teu sih aya 1% kitu ge kitu ge meureun aya keur katijak mana keur es katijak kitu teh SD teh dikeun sare gitu eta kitu tah pasti naon urang teh lamun dibalik-balikkeun ibaratna teu aya anu hebat ieu teu aya Daya hebat ya. Pasti lalu itu bisa dihebatkan maksudnya.
bisa debat. Eta keutamaan kelebihan kita bukan apa salah. Kayak bila mana parosnya asup neraka, tapi neraka sebenarnya. Bener, parosnya kasih, mana mah? Bener di neraka kan? Nah sebabna, atau kan jelas bener. Ketinggalan kurang kesaksian. Jadi lamun paros maut dia saksian dia teh ahli neraka gitu. Gitu. Begitu paros ka neraka cek anakna teh heula eta Gusti. Abdi teh bisa ngaji daek ibadah ku sabab ieu teh nyata bapak abdi maraban ka abdi. Lamun abdi teu diparapan ku bapak abdi teu dinafkahan, abdi mah bisa masantren Gusti. Hasil abdi masantren menang ilmu lah anu nyalapet ning abdi. Abdi teu ridho bapak abdi kana neraka ditulungan ku anakna paros. Ngeunah teh eta. Bari jeung hideung gitu teh. Coba eta kudu ngaplok kan eta. Udah kitu ngablokan eta. Tapi gak gitu ya. Eta ngeunah eta kita. Gusti, da matakan si gede mere budak teh di pasantren teh. Heeh. Gitu lah, kata kita lain bohong lain. Ketak keutamaan itu. Kelebihan kita sih, kata kalimatan anu teu karasa, pokok teu karasa. Nah, orang di dia nyata dina sasi Rajab Sodab teh di mana para jamaah sadayana urang dina sasi Rajab eta dina bulan Rajab teh khusus Allah nyadiakeun khusus Gusti agung syahrullah bulan Allah anu mulia matakan kurang teh muliakeun kan engke aya Rajab teh ieu Rajab teh makhluk Allah kade Rajab teh makhluk Allah ke datang menghadap Allah cek Gusti Allah he Rajab nah aya kitu nu ngagungkeun anjeun aya anu puasa di bulan anjeun kitu cek Rajab loba Gusti jelema teh bulan Rajab gereto Gusti eta bulan Rajab ngomong gitu anu puasa kumaha Rajab puasa Gusti eta poros puasa teh puasa Gusti tetep cek Rajab gitu tah cek Rajab gitu eta poros bener teh bener Gusti eta poros bener teh bener minta gelo kitu paros teu Gusti cek Rajab cek urang gelo tetep gitu eta Rajab kitu tah cek Rajab teh Gusti jalmi teh ngagungkeun abdi Gusti dina bulan abdi teh Gusti eta nyata jalmi teh ibadah Gusti ka Gusti ditanya deui ku Gusti Allah ya Rajab eta di bulan anjeun aya nu maksiat tu aya Gusti nu maksiat ieu eta aya nu subuh kaborangan tu aya nu kaborangan ge subuh kaborangan dasar subuhna jam 3 jiga teu aya Gusti nu kaborangan nu maksiat nu ngomongkeun eta Rajab wani kitu matakan istimewa bulan teh leungit kabeh kagorengan teu didengekeun ku Rajab kagorenganna bodoh teuing nu penting Rajab tugasna eta Rajab pikeun nyaksian pikeun kahadean-kahadeanna hebat eta Rajab Masya Allah nan cek Gusti Allah ai kitu mah geus kaula ridho bakal ngapura ka jelema istimewa Rajab teh kade katakan urang di Rajab teh kade sing bager bukan Rajab teh sing bager kurang aya jelema kurang bere deui sing bager pokona usahakeun lah mun aya jelema anu kedatang ka urang bere cai kurang kitu bere sing bager Rajab mah muliakeun kurang bulan Rajab kusab bulan Rajab teh nyata bulan Allah nah ti dia para jamaah sadayana ialah dina bulan Rajab urang lamun nyaritakeun bulan Rajab eta Isra wal Mi'raj
di kalimahan ku ayat Quran eta subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Urang ya lamun dek ngamanaan kalimat subhana lain tibang Allah dek nyaritakeun hungkul ieu teh dek nyaritakeun kagagahan Gusti Allah, kamahaan Gusti Allah. Lamun urang geus urang memperingati Isra wal Mi'raj, lamun nganyahokeun eusi dina eta ayat Quran berarti kan kalimatna subhana. Lamun geus kalimat subhana anu bisa iwal Allah, anu teu mampu iwal Allah, Allah mampu. Anu mampu iwal Allah, mampuan Allah. Atuh lamun Allah mampuan mah urang ya urang atuh urang kuduna nu hebat ieu. Begitu Allah mengucapkan subhanalladzi asra, kan begitu urang ngadengekeun eta ayat luar biasa. Eta kan Allah ditunjukkeun keagunganana. Bahwa cek Allah mampu Allah teh. Cek urang mustahil, cek Allah mampu. Cek Allah mampu. Ieu teh lain tibang salah kada diucapkeun, tapi kurang kudu diitikadkeun, diyakinkeun dina hate bahwa Allah mampu kade. Ieu lah tah jelema lobana jelema Islam teh, ieu lobana nyata miskin dina katauhidanna. Atuh lamun urang dirinya iman mah percaya maka Allah atuh beureun Allah nu boga kendakna, Allah nu mere beasna, Allah nu ngalempengkeun urangna, Allah nu bisa ngomongkeun urang, Allah nu ngadzikirkeun urang. Begitu Allah eta anu mere ilmu ka urang jeung Allah nu mere hirup urang, atuh dek naon urang? Sabalikna urang yakin ka Allah, atuh teu kudu gelisah hirup. Teu kudu sugan urang ningali batur geuning rame urang teu kudu. Batur geuning terkenal urang teu kudu. Teu kudu. Naon nu teu bisa cek Allah mampu. Tong boreuning sifat ieu tiba ngadatangkeun duit, tiba ngadatangkeun keuntungan, tiba ngadatangkeun sehat. Kangjeng Rasul di Isra jeung di Mi'rajkeun, cek urang mah lamun secara akal mustahil, tapi secara keimanan urang percaya ka Allah. Kusau cek Allah mah naon teu bisa. Naon teu bisa. Ieu tah nu penting-penting mah. Nu kudu kurang cek Allah. Ieu teh jelema teh loba ngayakeun Isra Mi'raj tapi teu dicokot eusina. Teu dicokot eusina teu. Isra Mi'raj teh neangan cau nu gede. Bakakak, daangeun, kitu yang unggul. Sia geus Isra Mi'raj penting atuh hadir. Menang berkat kitu yang geus. Hatena mah teu dicokot tah, hasil dina Isra Mi'raj teu dicokot. Begitu orang dirinya memperingati Isra wal Mi'raj, teh tibang tah salah kadar ayat Quran. Tapi nek nunjukkeun kamaan Allah, urang supaya iman ka Allah. Lamun urang geus percaya Allah Maha, naon wae nu teu bisa cek Allah, bakal bisa cek Allah urang. Lamun cek urang teu bisa, cek Allah mampu. Mun cek urang teu kuat, cek Allah mah kuateun, Allah Maha kuat. Atuh naon kudu disieunkeun? Batur makhluk, urang makhluk. Batur geuleun ka urang, batur makhluk, urang makhluk. Batur dek nyerang urang, batur makhluk, urang makhluk. Nanu kudu sieun geurana. Atuh urang teu kudu sieun batur ayeuna beureun boga beas, urang bakal kabagian beas. Matakan sing hati-hati kade. Urang entong ningali kana kaayaan batur, engkena urang entong sieun dipinteran ku batur kade. Ulah sieun dipinteran ku batur. Lamun urang sieun dipinteran ku batur, kesok pinteran batur. Lah urang tong sieun beakeun ku batur, lamun urang beakeun ku batur osok sarakah. Osok sarakah. Hese eta kalimat kitu urang Jawa sadaya. Hese. Poinan tong sieun ku batur ulah sieun urang sieun beakeun aing ku si anu ulah. Aing meureun lamun eta beakeun si anu beureunan dagan aing beak ulah. Ulah. Cek dina kitab makieu lamun urang lain rezeki urang dek diteang oge dijunjung terus nu anggang diteang terus hanteman-teman lain rezeki mah moal nepi. Moal. Urang teh kudu percaya ka Allah. Usaha mah usaha wae. Ulah seteh urang sieun beakeun ku batur ulah.
Oh nya dagang teh geuning teu rame, kajeun dagang we terus. Batur mah ieu neangan tempat dagang teh lain rame ieu nu sepi kudu mah neangan. Terus contohna geuning warung remang-remang geus sepi, rame. Ya. Urang geus sepi kudu tengah leuweung gitu. Kira Allah Aisyah dagang buat seperti. Tah eta hebat tah. Cek abdi panghebat-hebat jelema anu ngawarungna jauh telembur di tengah sawah gitu nya. Hebat tah. Hayang nyobaan kitu abdi dagang. Itu jauh jeung jalan jauh gitu. Cobaan geus urang dagang teh geus dagang-dagang cau gitu supaya kira-kira nek detik-detik buruk di daang gitu maksudna. Ai uduk pantau uduk ka beusi ngasem gitu maksudna. Ai cau mah pan urang bisa teh. Gitu teh digoreng ku urang gitu kan rumah dagang mah. Eta hebat eta nu kitu teh hebat nu kitu sia urang. Dibandingkeun jeung jelema ieu boga perusahaan, ngawarung, rame. Punten-punten ningakeun ka Allah lobana. Urang enak kumaha ngawarung teu rame, bagus. Sabab naon? Atuh aya teu rame mending tutup magrib teh. Coba lamun rame, moal tutup ieu magrib. Sok lamun jelema hebat bisa kitu teu kaceuli. Hese. Pikeun ka penyakit dararatan eta, jelema nu maju usaha. Tuh geura tinggalian atuh. Urang kali-kali entong ningali ramena, tanya keur boga nabi, ari ieu teh baru rame, wah rame. Eta dulu penyakit naon? Loba penyakit abdi mah. Cek urang tukang daang ya, cek urang mah tinggal siuk daang, tinggal nyiuk gitu. Eta penyakit nalerat. Terus naon tah? Mau pohokeun ka Allah. Begitu rame, timbul ujub dina dirina bahwa ngarasakeun aing usaha rame, takabur tah, lupa. Eta kudu bahaya. Mata kan kudu syukur, boga usaha bangkrut wae teh. Gitu, cara aki-aki ada yang kelawak pilih lain kelawak. Atau dengan kelawak sekali pusing di balai dogen bar. Balai manggira tinggalin di lapak lah. Kelawak mana pinter, mana Cina mah elek mana. Cina mah emas sinu maling kelawak mah tah yang maling ieu. Pinter bener balai bener mah. Mending kitu sawah. Dan bang sinu bak kelawak karinya. Jadi suka mah tinggalin kan. Kemarin waktu orang lawan tinggal di balai bar. Gara eta geus kelas wali eta balik mah teh gila ngan walina wali Gunung Gedogan kitu teu ka aku kitu nu caretna kitu masyaallah eta urang lawan digali eta hebat lah tuh eta lain kira mesti da ya si da eta lain kira eta hebat eta berarti jelema nu kitu teu ngagantung kana usaha ngan teu ngagantung kana usaha bawa rezeki yakin ka Allah eta mah begitu jelema rame asa rasa teh lamun ieu jelema nu meuli aing moal boga duit teh eta nu bahaya mah. Asana teh urang teh tina usaha wae duit teh. Hese urang hayang kitu tah. Hayang boga kitu tah tenang. Atuh urang lamun dek ngaisrokeun wali rajin Kanjeng Rasul, atuh cek Allah teh sia teh kudu percaya ka aing teh mampu. Aing teh maha gagah. Sia teh bang hayang ku aing moal teu bisa ieu. Sia teh makhluk aing geus ibadah ka aing sing bener. Hei ku aing bakal dibere sing percaya ka aing penting nama tibang kitu hungkul. Lupa urang teh mata bisa maju teh eta tah. Teu bisa ngayakinkeun anak loba mah gedeung asal pusing saeutik Gusti keteu. Kabeh teh geuning ku kieu geuning abdi mah ikutan kieu bangkrut deungeurahan Gusti. Geuningan bejewe usaha teh Gusti. Eta urang mah kitu. Jadi geus sangka anak geus goreng ka Allah teh. Padahal mah eta teh lamun urang dibere rame masyaallah, lamun dibere rame mana teuing beureun ngaji moal, salat ka toler-toler. Sing mungah takkan cek abdi ngomongah di mana we tempat sing pinter kada. Ulah saeutik ge ngarasakeun sieun beakeun rezeki ku batur. Ulah. Engke timbulna lamun urang sieun beakeun ka batur, engke jadi syirik. Nah, begitu syirik dilakukeun naon sagala rupa. Eta nu bahaya mah geus nyebabkeun hate. Begitu orang percaya Allah teh maha geuning Allah teh maha kawasa. Kanjeng Rasul di Isra jeung di Mi'rajkeun teh loba lain saeutik anu teu percaya bahkan Abu Lahab, Abu Jahal nyebutkeun naon? Nyebutkeun teh gelo Kanjeng Rasul. Gelo. Lain kira tuh Muhammad teh gelo ayeuna mah.
Nah sebutkeun gelona atuh bayangkeun Kanjeng Rasul begitu nyaritakeun dina Isra dimiritkeun ku Gusti Allah. Abu Jahal jeung Abu Lahab dipomoris ka Kanjeng Rasul teh gelo. Kusab teu kahati ku akal. Begitu Abu Bakar Siddiq ngadangu, "Sadaqta ya Rasulullah." Bener anjeun. Tong boroni Isra Mi'raj. Anu sakitu perjalanan lain sapenting sakecet mata ge percaya aku. Eta hebat keyakinan gitu tah. Gitu. Urang malam mencek Allah siap perang. Mending geus sia jihad di badan Allah. Di badan perang ngajarkeun agama Allah. Engke heula Gusti loba keneh ieu anak aduh tadi kawinkeun. Ge heula Gusti sintai heula. Hese urangnya. Urang teh mataksin ku paeh teh kitu jadi usau keyakinan bisa mantep kalau teh Gusti. Nah, di dia para jamaah sadayana urang nyaritakeun Isra Mi'raj cokot ku urang. Berarti Allah teh Maha Kawasa, Allah teh Maha Bisa. Naon anu bisa cek Allah, naon anu teu Allah kawasaeun, kawasa. Urang lamun di alam dunia, naon sih nu dihayang ku urang? Hayang duit, Allah kawasaeun. Hayang dahar, Allah bisaeun. Tong boroni sifat yang ket timbullah ka diri urang. Tenang dina hirupna mantakan ulama-ulama kiai-kiai baheula aranteng teh hirupna teh anteng tah eta keantengan eta teh hebat. Santai hirup teh. Kusabab kusabab dina hatena geus percaya ka Allah jeung yakin Allah teh Maha jeung mampu. Masya Allah. Urang mah matak gelisah teh percaya ka Allah. Percaya teh aing isukan lamun teu usaha beureun aing teu boga duit kitu unggul. Can pernah sukan jelema begitu jelema teu boga duit ya. Begitu boga duit mangkat salat can pernah. Tetep we nu diteangan teh kumaha aing carana isukan. Usaha supaya boga duit. Gitu. Eta lamun ningali kiai baheula mah aranteng sugan usaha teu biasa we. Teu masalah kadang. Lagi lamun teh macu meureun. Baheula mah racu kiai teh. Gitu. Gitu beres macu geus sakitu we salempeng-lempengna. Salempengna. Aya dina kitab riwayat liwat dina kitab. Jadi aya ulama eta ulama teh can mangkat ngajar, capak ngajar lamun teu kuliah heula. Ngajar teh lamun can mangkat ngajar ka majelis ilmu lamun teu kuliah heula. Jadi lamun keluar ti mana teh mangkat heula. Kuli heula. Kitu kuli. Kuli naon? Kuli nulis. Nulis 10 tulisan lamun geus menang 10 dinar. Kitu. Menang 10 dinar. Karek mangkat ka majelis. Gitu. Gitu. Mun karek mangkat ka majelis kuli heula. Beres kuli karek mangkat ka majelis ngajar. Aya urang mah teu mangkat ka majelis heula supaya boga duit. Eta hebat ulama kitu. Jadi itu nempelkeun hate karena agama dina masalah ekonomi itu. Lepas. Lamun jelema nempel keneh kiai mana poe oge saha wae ge kiaina lamun nempel keneh jeung urusan duitna dina keunalika ngaji sing hati-hati moal tembus. Lain masalah teu manfaat moal tembus ka jamaah. Moal. Lamun aya rasa bahwa ngaji dina ngaji teh ngandung. Wah, tapi kaki itu tah ngajaga, hati batu dari jaga. Matakan urangnya lalu bisa mah usaha, boga khusus sorangan supaya entong nempel dina keur nalika urang dakwah teh teu nempel. Matakan kiai mah kudu seneng beunghar baleungan. Ebeh teu narempel, kitu kudu baleungan. Nah, tenang tah, tenang, anteng gitu kusanon, percaya ka Allah, geus yakin ka Allah. Bahwa Allah teh mampu jeung maha, Allah teh maha kawasa, kulli syai'in qadir. Allah teh perkasa, Allah teh kawasa dina segala hal. Begitu orang tenang dina hate di dunia, jelema percaya ka Allah di dunia, di pangaranan ku Allah, mangkat ka alam kubur. Tenang kene di alam kubur ge. Kusab naon? Percaya di alam kubur teh di pangaranan ku Gusti Allah. Atuh di alam kubur di pangaranan ku Gusti Allah. Atuh moal riweuh. Wariweuh ieu urang ge aya riweuh ieu ciri urang riweuh di alam dunia, di alam kubur bakal riweuh. Kusabab naon?
kusabab berupa keraguan ke Allah, asa di alam kubur mah asa teu di pangeranan ku Allah. Di alam dunia tenang, orang percaya ke Allah. Di alam kubur ge di pangeranan ku Allah. Beres di alam kubur ke alam mahsyar. Di alam mahsyar ge di pangeranan ku Allah. Di alam mahsyar mangkat ke alam hisab di pangeranan ku Allah. Di alam hisab mangkat ke alam mizan di pangeranan ku Allah. Atuh dek di mana gelisahna jelema nu yakin ke Allah. Ngeunah. Orang mematak orang tertenang teh cirina di alam dunia geus tertenang ku sabab loba percaya ka Allah. Sieun urang aduh aing teu boga duit bahaya ya ngaji we teu boga duit ya kate. Yes. Nah, eta lah para jamaah sadayana urang lamun ningalikeun kana riwayat bahwa dina Isra wal Mi'raj eta nyata urang teh kudu ditanamkeun dina i'tiqad dina kaimanan urang bahwa yen Allah teh kawasa mampukeun Allah teh cek urang mustahil teh cek Allah mah mampu kade mampu eta mah kudu i'tiqadkeun kade urang. Nah, di dia para jamaah sadayana Kangjeng Rasul di Isra wal Mi'rajkeun di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Loba memang lamun dicaritakeun mangga nu jelas kieu ieu aya keutamaan. Jadi lamun urang ningali dipapai mulai Kangjeng Rasul di Mi'rajkeun teh di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis karek tah dirinya nyata ka mustawa. Langit kahiji di langit kahiji aya riwayat kieu ya. Ieu riwayat Kanjeng Rasul nampi salat. Kita muka syafatul qulub wa an Mu'adz bin Jabal wa Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala annahuma qala lamma urida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj ila samawati ra'a fis samawati ula fis sama'il ula malaikatan yazkurunallah ta'ala. Jadi Kanjeng Rasul teh sawaktu keur di langit kahiji diangkatlah ditaikeun ka langit kahiji. Begitu di langit kahiji Kanjeng Rasul ningali malaikat yazkurunallah ta'ala eta malaikat zikir terus ke Allah mundu khalaqahumullah ta'ala khusus malaikat di langit kahiji Kanjeng Rasul ningali malaikat khusus diciptakeun bikin zikir ke Allah zikir terus langit kahiji. Begitu langit kedua Kanjeng Rasul ra'a malaikatu yarka'unallah ta'ala mundu khalaqahumullah ta'ala. Di langit kedua maka Kanjeng Rasul ningali malaikat teh pada ruku ka Gusti Allah. Eta malaikat diciptakeun ku Allah khusus pikeun ruku doang la yarfauna khalaqum yarfauna ru'usahum henteu ngangkat sirahna terus ruku langit kedua. Wa fi salisara malaikat yasjudun Allah ta'ala mundu khalaqum Allah ta'ala la yarfauna ru'usahum illa eta Kanjeng Rasul di langit katilu malaikat yasjudun Allah ta'ala mundu khalaqamullah la yarfa'u ru'usahum eta ningali malaikat teh sarujud ke Allah teu pernah ngangkat sirahna eta malaikat teu pernah ngangkat sirahna kusab terus sujud ke Allah ngan hina salamin alaihim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang Kanjeng Rasul ningali kata malaikat tersujud cengkat heula menyebutkeun salam heula ngucapkeun salam ka Kanjeng Rasul karek sujud deui. Kata di langit katilu tah. Langit kaopat di langit kaopat mah tidinya wa fir rabi'ah ra malaikati yastasyahaduna eta ningali malaikat nyata tasyahud terus di langit kalimana ningali malaikat keur maca tasbih terus
langit kagenepna ningali malaikat anu maca takbir jeung tahlil terus di langit katujuh Kangjeng Rasul ningali eta malaikat maca salam kabeh diciptakeun ku Allah khusus maca salam sehingga eta malaikat di langit katujuh mah kitu tah ngan kieu begitu mulai di langit kahiji ningali malaikat dua ningali malaikat katilu tapi katujuh eta dina hate Kangjeng Rasul dina manahna fahamma qalbun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam neja dina hatena teh hayang teuing kitu teh aya rasa kitu hayang teuing Gusti dipigawe ku umat abdi sakitu aya hate kitu teh mantakan urang ye urang lamun ningali kiai bener kiai na ye kudu boga hate kieu hayang teh Gusti boga anak teh kos kitu takut aya kitu kudu kitu kudu aya rasa hayang kajadi urang teu mampu kudu aya rasa hayang baheula mah ye baheula kapungkur jare abdi keur alit lamun kiai dek ngaji eta begitu kiai dek ngaji jelema teh berbondong-bondong kiai hayang dipencetan apa yang dikerokan nawaran ka kiai teh nawaran begitu kiai dek ngaji dikarokan lah diperencetan saking kumaha bahna ka kiai teh jelema anakna jadi kiai padahal kalau jadi kiai anakna jadi kiai naon tah kuncina hiji mahabbah cinta urang kudu kitu kade ningali para habib kudu mahabbah kudu mahabbah mun teu mahabbah engke anak urang bakal rusak kudu pertanyakeun lamun aya jelema teu mahabbah katurunan Kanjeng Rasul kudu pertanyakeun urang enggak hati-hati kada nah dina manahna eta Kanjeng Rasul hayang teuing Gusti wali ummati hadzal ibadah hayang teuing Gusti eta ibadah nu dilakukeun ku malaikat di langit kahiji nepi ka langit katujuh hayang dilakukeun ku umat abdi sakitu eta kan Allah teh uningan begitu uningan fajama ibadatul malaikatis samawati sab'i wa akraman nabi alaihi salatu wasalam sehingga dirinya dikumpulkan ibadah para malaikat di langit kahiji nepi ka langit katujuh ngamulyakeun ka Kanjeng Rasul sehingga cek Kanjeng Rasul man adda shalawatul khamsi sajelema anu salat 5 waktu nali ibadatun menang ibadah malaikat eta di langit kahiji nepikeun ka langit katujuh hebat jelema anu salat teh kira gagah urang teh geus luhur kade lamun jelema anu salat teh luhur martabatna teh luhur di pangluhurna jelema anu salat gede martabatna bawa luhurna pangkat di alam dunya dek raja sekalipun lamun teu salat mah teu luhur bang tepikeun kana sirah unggul mastakana tah tapi jelema anu salat tembus ka langit Masya Allah ngan urang we salat napan aya we dina kebon tuh dah salat aya nuntun sapi pan salat inget pan kana duit leungit salat ge inget keneh wae eta motor beusi aya nu maling urang atuh dek kumaha tepina atuh nya hese urang mah padahal malain kira pada melan digawe ku malaikat langit kahiji ka langit katujuh Masya Allah kamuliaanna pantes atuh as-sholatu mi'rajul mukminin salat teh geuning mi'raj napikeun jelema mukmin lamun hayang naik ka langit katujuh ku salat ngan urang mah teu bisa da salat teh kieu karek kuring geus apel asal geus kurang usaha asal geus loba rugi ge geus ngagiang we salat kitu geus geudeung ka kanan geudeung soloyor ka kiri kidinya asal dek bawa angin wae lamun kurang-kurang satu boga duit ya aduh kelipet teh banget hese urang kanyahoan
Aduh, sing menikeun aya angin, menedek kabawa angin wae. Takkan sing kuat kere. Sing kuat, sing hati-hati sing kuat, cekal ku urang tah. Manakib amalkeun, ratib amalkeun, salat tong ditinggalkeun. Geus, jelema bakal salamet. Salamet. Insyaallah eta kieu berarti orang pembahasan salat, ieu mangan salah kadar urang nyata takjim wa takrim. Termasuk orang kita di bulan Rajab setik pembahasan dina masalah Isra wal Mi'raj, bahas secara detail mah urang tidak teuing ngan jelas imah hikmah pikeun urang di bulan Rajab teh pek kukuhkeun ku urang hiji lobakeun istighfar, sucikeun badan urang tah kudu maca istighfar, urang loba dosa tina leungeun, tina panon, tina cepil, mulai istighfaran ku urang teh ayeuna ye, mulai engke di bulan Sabar mulai ku urang hate urang mulai tarima hirup teh ku hate, tarimakeun ku urang, jauhkeun dina sirikna bodo ting kumaha ge batur usaha damun rezekina maju urang beureun kieu rezeki urang ge aya tah hate teh leungit-leungitkeun tah sifat-sifat ria-ria jeung sajabana teh leungitkeun ke dina bulan Saban. Lamun bisa ngaleungitkeun dina bulan Saban dina penyakit hatena bisa suci hatena maka bakal suci engke bisa nyucikeun kana ruhna di bulan Ramadan. Gitu insyaallah. Urang berarti kin dinten Rebo urang siap deui Masjid Safi kangge 11-an sekaligus urang memperingati Isra Mi'raj. Insyaallah ke kiai nama khusus lamun kiai nama ke dirahasiakeun ku abdi. Kiaina dirahasiakeun. Gitu ieu mah surprise kiaina geus engke paros tah naik maksudna. Jadi paros temen jadi kiai dek tuh, lalu diberi jubahna. Kita belum iya nu gelo anyar ya. Aing teu percaya cenah ieu potongan Habib, teu percaya mah. Ieu mah Habib domba ieu mah. Gitu ya. Insyaallah tak terus sekalian ke orang berarti tetap aya ngariah-riah termasuk orang lomba azan nya, lomba dakwah silahkan. Gitu insyaallah hadiah nama aya, hadiah nama insyaallah beureun ke aya cau ku cau hadiahna kitu nya. Mun aya berenang sop ku sop hadiahna gitu, tapi insyaallah mudah-mudahan aya hadiahna. Anu jelas siapkeun teh ayeuna urang dianan lomba azan, lomba dakwah tetap saeutik kajian nu penting hareup. Ieu mah keur ngajarkeun mental, urang intina mah urang dek tajim insyaallah nu jelas mah kin urang berarti mulai jam 8 langsung marhaba, beres marhaba maca ratib manakib, beres manakib langsung ratibnya. Berarti Rebo enjing wangi kemis gitu. Berarti Rebo enjing-enjingna urang bareng Masjid Safi di dieu nya. Urang bareng insyaallah mudah-mudahan sing aya rezekina di sing bebari negeri rezekina ku Allah, sing dimudahkeun usahana atau sing dimajukeun ngan teu poho kana ibadah. Kitu nya hayang maju usaha tapi tong poho ka Allah, hayang loba duit tapi tong poho ka Allah. Kitu urang tetap istiqomah dina ibadah, usaha urang tetap usaha ngan dipakekeun ka akhirat orang ibadah komo etan inti insyaallah mudah-mudahan penting orang hayang istiqomah kalian orang sing nemot husnul khotimah insyaallah. Enjing berarti dinten Rebo enjing orang siap enjing orang Masjid Safi bebarengan gitu. Terus kewungina orang terus nyata orang ayakeun 11-an kalayan Isra wal Mi'rajnya insyaallah sing sehat gitu, sing walafiat cekap para jamaah sadana insyaallah. Hapunten hurna sopa pada makadar. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.